Sampurasun para mitra, kalintang bengahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang gabandungan pangnyepan dinten ieu, pangga urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalnyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Sabaraha Paneda. Dumasar kitab Jabur pasal 27 ayat 1 dugi ka ayat 6. Sareng nas nu janten puseur pangnyepan urang nyaeta ayat nu kaopat anu unggalna kieu. Kaula geus menta hiji hal ka Pangeran, ngan sarupa kahayang teh nyaeta hirup saumur-umur di gedong Pangeran, hayang ngarasakeun kasayan mantena sarta bisa nanyakeun pituduhna. Para mitra, dina carios Aladin jeung lampu ajaib diunggalkeun yen Aladin teh dipasihan kasempetan pikeun ngajukeun tilu pamenta ka jin anu ngahuni sahiji lampu heubeul. Katilu pamenta ieu dipastikeun baris dikabul. Atuh tangtos wae Aladin atoh pisan. Naon anu paling sae dipentanya? Aladin kedah muter otak, masing asang pikir, ditimbang-timbang, ulah dugi ka anjeunna lepat nyuhunkeun anu baris justru pirogeleun ka anjeunna sareng antukna matak pihanjakaleun. Para mitra, sabalikna Daud nu ngagurit Jabur dinten ieu mung peryogi hiji pamenta, hiji paneda anu diunjukkeun ka Gusti, nyaeta hirup saumur-umur di godong Pangeran, hoyong ngaraoskeun kasayan mantena sarta tiasa naroskeun pituduhna. Cik kunaon para mitra, Daud kalah ka mundut hal sapertos kitu. Sing yakin paneda atanapi pamenta hirup saumur-umur di gedong Pangeran teh sanes samata-mata pedah gedongna agreng atanapi mewah. Sanes oge pedah di gedong eta teh sayagi sagala anu dipikahoyong ku Daud. Estu sanes pedah kitu. Nanging kumargi Daud teh hoyong calik di gedong Pangeran teh, margi di dinya Gusti Pangeran linggih di lebetna. Daud hoyong caket tur hirup sasarengan Gusti. Para mitra, tiasa ngajukeun mung hiji paneda wungkul, eta mintonkeun sakitu saena Daud mikawanoh ka Gusti. Daud teu kedah mundut seueur hal, boh kanggo dirina, boh kanggo turunanana, boh kanggo bangsana. Margi Gusti anu Maha Asih sareng Maha Nyaah tos uninga sadayana, malihan masa teu acan Daud nyuhunkeunana dina paneda. Kumargi kitu Daud mung mundut hiji paneda. Tah para mitra, kumaha dupi urang? Sabaraha pamenta, sabaraha paneda urang nu hoyong dipundut ka Gusti. Mangga urang neneda. Kapangersaan jeung Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun kangge panglnyepan danget ieu. Patali peperih anu kanggo abdi sadaya supados tiasa sapertos Daud anu sakitu mikawanoh ka Gusti, anu percanten sareng sumerah ka Gusti. Nyuhunkeun Roh Suci teu woleh ngauban abdi sadayana dina ngalakonan hirup sadidinten, supados abdi sadaya salawasna sumerah ka Gusti dina sagala paneda anu disuhunkeun sareng miiman rehna Gusti maparindu pangsaena kanggo abdi sadaya. Margi Gusti uninga kana naon-naon anu diperyogikeun ku umatna, malihan sateu acan disuhunkeun dina paneda. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.